Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdasu ari hadas-hadas isnani eta aya dua. Asgoru tegasna hadas leutik, wa akbaru sareng hadas ageung. Fal asgoru maka ari hadas leutik ma eta perkara aujaba anu ngawajibkeun ma al wudu'a kana wudu. Wal akbaru sareng ari hadas ageung ma eta perkara aujaba anu ngawajibkeun ma al gusla kana adus. Ayeuna mempelajari tentang hadas. Al ahdasu isnani ari hadas-hadas teh aya dua. Mana nu dua teh asgoru wa akbaru. Hadas leutik sareng hadas gede. Fal asgoru ma aujabal wudu'a. Ari nu disebut hadas leutik nyaeta perkara anu ngawajibkeun kana wudu. Eta hadas leutik. Misalna urang tos wudu teh kencing, tak berarti eta mah hadas leutik sama. Sabab ngawajibkeun kana wudu upami urang bade salat. Salasna mah upami urang bade ngalenggengkeun wudu sae sunat deui. Setiap urang batal wudu maka urang dianjurkeun kudu wudu. Disajaba bisa ngajaga diri gitu tina dosa. Ta urang teh oge deui keng pahala kan, da sunat hukumna. Misalna bae upama urang ngalengkeun wudu maka ngajaga tina pabatalanana. Jadi insyaallah tiasa ngajaga tina dosa. Ari nu disebut hadas ageung wal akbaru ma aujabal gusla. Ari nu disebut hadas ageung mah nyaeta perkara nu ngawajibkeun kana adus. Kamari kana tosna nu ngawajibkeun naon? Nu ngawajibkeun adus geuningan. Tos dipelajari lah. Ayeuna mah urang lari deui kana bab sanes. Al auratu ari aurat arbaun eta aya 4. Auratur rajuli ari auratna lalaki mutlaqon kalawan mutlak. Wal amati jeung amat hamba sahaya. Fi sholati dina sholat ma eta perkara baina surroti antara bujal warrukbati sareng tuur. Wa auratul hurrati sareng ari auratna awewe anu merdeka fi sholati dina sholat jami'u badaniha eta sadaya badana ma siwal wajhi wal kaffaini ma siwal wajhi kajabi rarai
wal kafaini sareng dua tampah, dua telapak tangan. Wa auratul hurrati sareng ari orat awewe merdeka, wal amati jeung hamba sahaya, indal ajanibi nalika caketeun anu deungeun, nu berlainan anu deungeun, jami'ul badani eta sadayana badan, wa inda maharimiha sareng nalika sareng anu mahram-mahramna, wan nisa'i sareng awewe-awewe, ma baina surroti eta perkara nu antara bujal, warukbati sareng tuur. Tayeuna mah tentang orat-orat. Ari permasalahan orat teh saurna arbaun, aya 4. Auratur rajuli mutlaqon wal amati fis sholati. Ari oratna lalaki secara mutlaknya. Secara mutlak teh baik beron di dalam sholat tanapi di luar sholat. Wal amati fi sholat jeung amat khusus dina sholat amat mah. Jadi hamba sahaya, wanita hamba sahaya. Ai kapungkur mah hamba saya kan. Ai zaman ayeuna mah tos teu aya jadi merdekakeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta oratna lalaki mah secara mutlak di dalam sholat, di luar sholat. Ma baina surrati warukbati. Eta antara bujal jeung tuur. Ngan lamun dina jero sholat sok sanaosnya orat lalaki teh aya batan sakitu kan, tapi leuwih utama dina sholat mah jadi kedah tutup kaluroge gitu, malihan kahandapna oge hanapeun naon, hanapeun tuur gitu. Nu mawi dina sholat kepan nganggo sinyangnya yang diutamikeun gitu, hanapeun tuur luhureun naon, luhur muncangan kan tuh nya kitu deui, di mana-mana nganggo lancingan sami eta oge. Jadi ulah dugika ngagapuy hanapeun naon, hanapeun mumuncangan. Jadi upami ningali dina masalah sah hungkul maya sah ditutupan antara bujal jeung tuur tuh, tapi kasampurnaan mah tetap etikanya, etika. Jadi kudu diacuk kun gitu, ulah dibuligir itu. Kajabi upami memang teu aya, teu gaduh itu. Jadi ngan cukup keur nutupan batas wajibna wungkul antara bujal jeung tuur. Tari amatna dina sholat wungkulnya antara bujal jeung tuur teh. Wa auratul hurrati fi sholati jami'u badaniha masi wal wajhi wal kafain. Nu kadua, orat wanita merdeka, ta orat wanita mah dina sholat sadayana badan kecuali wajah sareng dua telapak tangan. Jadi wajah jeung telapak tangan mah kudu terbuka, sabab kudu antol karena tempat sujud, kudu melekat karena tempat sujud. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badani wa inda maharihima. Ari orat wanita merdeka jeung amat deui sami lamun di dekeun deungeun-deungeun atawa di lingkungan aya nu deungeun-deungeun nya ya laki deungeun-deungeun eta mah sadayana badan.
Jadi wanita merdeka lamun di luar sholat mah gitu taeta mah sadayana badan. Wa inda maharihima wa inda maharimihima wa nisa'i ma baina surati warukbati. Ari orat wanita merdeka jeung amat deui sami lamun jeung mahramah nya kitu di jeung wanitanya. Jeung wanita deui taeta mah antara bujal jeung tuur oratna teh. Wallahu a'lam bishawab.